sia kitu deui ku aing geus moal ditawarkeun pisan. Oguhan we aya bos Agan. Cebrak ka aing panggung nganteun. Aninya. Hei, naon? Itu baca. Kumaha leungeun pake protokol kesehatan. Kumaha ka dieu tah? Tah, kebunan. Oh, panggil oke. Teman siapa? Siapa? Pumasek. Kurang bersih. Gitu. Belum. Oh, udah. Kebunan. Tadi ini sabunan kan, Pak. Sebulan kita bersih kan itu. Iya. Tah, jeung beungeut cek kudu dibalur saterek asup mah tah. Menenya mulai. Gitu ini mah. Ulah leungeun unggul. Terus leungeun unggul mah kumaha leungeunna lagi teh beungeut mah teu daek saya jadi pajakeun. Elah pademan, Pak. Supaya saina. Sial lah. Baik, kita antarkeun. Ayo, Pak. Tua kerang taruna. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Iya, Pak. Kenapa ya budak ya teh? Iya masih ke budak kereta ya? Oh, itu mah. Siapa kita mau teh ini mah? Tapi jangan negosiasi ya? Juragan sapi. Oh, agan. Pantas atau dijaga? Ani bawa kemana ya? Tua kerang taruna. Kurang gawe kan di sini. Ngerti. Bukan selai. Kuai sia diantarkeun. Ayo ke dia. Ayo. Hari bapak di mana itu? Oh, kita polsek. LOL. Rek iya. Terkeun budak. Oh, rumah buat ilmu yuk. Tuhan we aya ngomong ka di dieu. Yang tatu dapat gitu. Oh, gue sekali demo kurang gawe kan lah. Untuk main tes studi keluar di rumah studi. Silakan. Ayo, Mat. Ayah boy, ayah. Ayah. Tuh. LOL. Ayah boy, ayah. Ayah boy. Ayah tamu boy. Boy. Asuh. Salam. Ketemu kemana? Oh, bola. Kurang gitu Pak, di bawah. hadir. Ayo ketua kemana ini kan? Melambang Bulumbung. Berbuat. Udah ayah beliau gimana gitu? Pulang dari perlu juga nganterin budak ya. Iya, bangsa teh anu kereta beunang teh geuning masak motor. Harapan. Mau motor si Jumadi. Goblok. Mesti dalim. Si Dalim. Heeh. Aing ingat wae ka si Iya, Jumadi. Si Bos. Bos mana teh ya? Mana sapi? Kidul. Di jero. Tumar ayo bau ayo poro pok ke deui. Ampura mah moal. Sia dilamun ulun nulungan mah. Sudi aing kudu ngaluarkeun. Heeh, mah ampura mah. Santai. Di ulang tarima sia eta. Ngaluarkeun sia. Heeh, namun. Lain terus sia teh. Takonan. Kawan kamu sia kitu deui wae. Geus aya aing nulungan aing nanya bos. Bos saha? Nulungan sia teh. Mau sapi. Si eta Heeh. malah ayang aing. Jadi kumaha ya teh Kang? Budak teh. Ngaran teh jadi menunggu diberi kegiatan. Kudu ditembak. Tidak terjadi hal-hal yang jadi Nah, ini tembak sapinya. Heeh, bibinya. Apa bosnya dibijarkan lagi tak tanggung jawab bosnya. Oke, orang ngobrol di bosnya nya. Ya, Mang. Kayak panggil. Orang Ngaranku. Ayo, Mang. Kumaha halus. Iya. Lawan budak diberi kegiatan. Kau menjadi deui. Ya, ayeuna masih teh sanapeun aing. Oh, ya, Mang ampura, Mang. Pak, Aden, ampura. KDT, aden, ayeuna Ya, mah. ampura. Aing ke kudu laporan dia. Nah, udah. Nah, itu mah teh wajib lapor kene. Iya. Jaga seminggu mah Asya. Itu udah tuh laporan ya udah. Masih kena dalam pantauan. Gitu. King meureun abdi ngobrol sareng bos sapi. Gitu gitu berarti ayat ini antek-antek nanti. Dititah ya mah. Usaha.
aya ting bosan ting saha aing teh poho deui ngaran teh da. Si ieu nyahoan mah. Saha bos ya? Dulo mah. Ah, si Dulo. Oh, si Dulo. Wae teh peang itu teh eta. Eta teh aya boga ka si mimiti. Heuh, aya kan kasih teh. 5 Pak nuhunkeun. Oh, jadi sia teh antek-antekna si Dulo. Ya, Pak, si Dulo, Pak. Di mana si Dulo? Di mana? Di mana nih? Mana, Babal? Mana? Di itu, Pak. Heuh, di mana di situ teh? Euy, sangkan sia geus nyawa tempatna. Aya wayahna sih. Under aing dengan si Dulo. Ya, Pak. Lamun sia hayang ka urang. Si Dulo teh kawin wayahna si asup teh dek. Baik, Pak. Aisyah dek wae bohong. Oh, si nih. Aisyah dah penyanyi di situ. Itu, Pak. Aisyah pakai tai ada tadi. Oh, kan si Dulo teh beunang mah. Lain, anya ieu mah. Si Dulo mun doa di mana sok di mana? Soal saung. Sok mana? Kita saung di si eta. Sepuh. Oh, sepuh dirinya. Apa? Antara ke bapak jeung rekan-rekan tim non? Antep sendok. Ya, ayo, Pak. Mana ada senop? Nih, nyahun. Ada karekan deh. Terutama samaran antep sendok kamu. Ada siapa nama si baju muncat? Tim besar teh apa? Lain eta siapa? Tapi teh aya di dieu anjing. Cocokan budak ieu mah. Ngalangan wae nya eta langsungkeun deui lah. Aing ngebet dapat pikan. Si mana mah anu kamari tukang cuak kita ieu. Besok membawa non eta anu jeung ke teleponan jarak jauh teh anu aya antenan. Heeh, anu jam kamera dong anjing. Oh jadi sia teh alapan. Aing teh kudu nyabar teh kudu kasus baru. Malah beda-beda ieu mah. Tadi bisa bejakeun tadi. Biasa opening anu mah. Oh, ya, Pak. Alam buku sia teh beja-beja eta. Aing bawa deui sia ka jeblos ini. Wah, Pak. Bukan jadi tukangna. Bisa nyaman deh mah. Jadi tukang cilor. Oh no. Mantap juga. Tukang bakso. Tukang naon tuh? Tukang teuing. Cobot. Nih, makan kok aing teh ieu dong beja. Kok jeblos ini wae. Heeh, moal. Ai bapak ur sih eta ye. Di sini dia ngomong heueuh di terus diomongkeun. Moal ngomong. Mati cari-cari. 何お前はもう死んでいる。 Sieun sih kena ngomong wae sieun mah goblok. Ada nge? Tadi itu ngecebrek teh. Ngekeun, Mang. Ya mun satu paling nya abi mah teruskeun nuhun beureun. Bapak terus menjajakeun beureun ka dieu yakin ku abdi sareng Maliti Broy bari dijajabkeun ka Bos Sapi. Ya, ajakeun sieun mah aden atuh. Wah, kalau tidak asal itu aing sia. Ya kitu we Pak meureun Pak. Ya ieu mah katuanan teh ya abdi nya piket teh duaan. Jualan lain piket. Mun bener di si Abah di payuan. Oh, iya. Beja kan kita ketuaan. Siap-siapkeun laporan mah aya. Turun Pak. Aing teh kayak tugas ya. Jam 12:30 Pak. Mulai satu kali namanya. Mau seperti ini deh. Aya kena tugas. Siapa? Pembina kena ieu. Dan Pak Abdi. sekalian banget salamkeun ka Bos Sapi. Abdi ngajabkeun. Ya, Pak. Ampura, Pak. Nuhun, Pak. Enggak siap. Aing nyereng. Ya, Pak. Nuhun. Pangbidakeun budak. Cari ke mana tuh Pak? Balik OTW aing. OTW. Pak, nuhun, Pak. Awas ya jadi deui kitu. Moal, Pak. Nuhun, Pak. Dengek tak siap. Disaekeun ku aing. Mana? Ya, Pak. Nuhun. Panggilakeun. Pak, nuhun, Pak. Bos kan nanti Pak, nuhun. Pangekek gitu. Pak, nuhun. Assalamualaikum. Siap. Nuhun, Pak. Diuk. Yuk, mari. Mang, kenapa nih kemari, Mang? Gak aneh, Mang. Ada di bawah ini nama. Aman. Kapan dulu sapi? Oh, kan sapi. Kok ini jaga sih? Di mana tuh? Ya, ayo. Oh
hayu. Ayo masuk di teuing kudu museum mah di mah aing. Riba. Ayo ayo. Si kontak kurang ieu jeung bos sapi cenah aya di imah cenah keur ngobrol. Yuk. Saya mau coba bola ya perkara. Ayo siap. Ayo. Ayo, terus seperti itu. Ayo mencoba. Awas ya, boy. Bang. Coba ya ngopi. Ah. LOL. Naon itu? Bom. Naon itu nih rame-rame kieu ieu. Ya, alhamdulillah. Agan bos. Aing agan bos yo aon euy. Ieu biasa hareurang di imah teh. Sakan keluar ieu tarilis. Iya. Yo agan bos, ada sesuatu yang harus diungkapkan. Tah, Bandung sapi teh ieu. Anu ngabebaskeun sia teh ieu. Tinggal di atuh. Nuhun juragan. Kumaha ada ditu rasana di bui. Diuk. Ya saya laga lah. Oh, diuk dari kopi kan. Ganti kopi kan. Acan bisa rek kopi mangke meuli atuh. Oh, mana benar sapi beli. Udud aya udud teh. Rek kieu nang meuli teh sia. Iyalah. Itu biasa baraji deui. Eueuh kopi mah aya ge sama piton. Iya. Yo, minuman berapa oralin? Tinggal hiji ogan itu lah. Aya oi, hiji deui. Megan ah. Dari ukra tuh dari uk, narara. Cangke di dieu ya. Ah, di dieu. Di dieu. Kayak kita mau ayeuna mah abi mah tos nganterkeun di Paku Polisi. Sasaan nganterkeun ka dieu. Di dituna. Polisi. Pak polisi. Polisi jujur. Polisi jujur. Oh, gede. Itu udah nawanan itu. Masuk kalawan ke polisi. Juragan. Kumaha rasana dibui di ditu. Ya kasiksa juragan. Kasiksa. Ya juragan. Asiksa di ditunya mantakan ya engke deui mah nya. Ya. Jangan lek. Ulah gitu-gitu deui. Ya, angguran mata kasih agan meta nuhun gitu Ya. tah kasih agan teh gitu kirang bara ieu Kang lah sekalian we atuh Kumaha? sitah gawe jeung si Dalim ning Kang lah sitah ieu we atuh mau Baik. sapi di ditu lah Ngurus sapi, Ya mangga juragan. ngarit. Aya pagaweanna. Pagawean we berat, ngarit. mudah-mudahan we aya pagawean mah kitu moal ieu deui gitu Boga sugan balong, daek teh neang caina. Ya daek juragan. Oma atulah kitu-kitu deui. Ya mohon juragan. Debusan teh meh maneh mikir. Ya juragan. Lai balik mah lai si goblok mah Balik. oh ganti maling Ye, kamarana tuh udah ora wayah kieu. kan proyek isu Heeh sia teh. Mang nuhun ya mang. Atur nuhun ya. Siap budak urang Mang, bina we lah dia. nuhun mang. Siap ya ngarit. kan nuhun nya da eta blay Urang bina ya budak sidah ngarit. bina ngarit Nama kieu berhubung geus peuting maneh oge da bosen istirahat meureun Ya. arek balik ka imah parek di dieu di imah urang Ya aek mulang juragan. di aku kitu kitu maneh akan maneh teh ngeun kesalahan Bisa balik kene. heeh ya pokona mah ngentah hampura ka indung maneh Ya juragan. sakieu di urang bisa nulungan maneh wayahna sakirana eueuh pagawean ngilu di jeung urang di ditu teh kurang diamprokeun jeung si Dalim Ya juragan. akhir diajar ngarit di kandang sapi ngarit luput bisa meureun syukur atuh kitu mah sok ayeuna mah sirik ngeureuyeuh ieu diheula Atas wangi juragan. Ayo mangga juragan. ayo siap Nuhun juragan. nya sami-sami
Nah kisang merenan syukurlah hari kitu mah budak merenan moal kanu kitu deui merenan hari geus boga pagawean mah gitu. Mudah-mudahan we sing soson-soson ini tuh digaweana lah jeung si Dalim sugan. Hari tujuanna halus mah mudah-mudahan eta budak. Mudah-mudahan lah halus gitu nya. Urang ini moal lila teh geus Kemana? penting gawe sukan di rumah makan. Daang we Di rumah makan itulah ngeureun nya Kang nya. Ayo kuranya ieu urusan ieu. Mangga aing ditaringalkeun itu. alif wae.